biqalbil abdi ing dalam atine hamba awwala kulli syai'in ing dalam kawitan saban-saban perkara. Ani apa satu naisun ajiduni kun nemu isun ni ing isun muna'aman halekang den uwehi nikmat bidurubin kalawan pirang-pirang warna minan ni'ami saking pira-pira nikmat alaya ing atas isun. Kal hayati kaya nikmat hayat urip wal qudrati lan nikmat qudrat kawasa wal aqli lan nikmat akal diberi akal wan nutki lan nikmat nutki ngomong wasairil ma'ani syarifati lan sasakarine pira-pira makna kang mulia nikmat-nikmat musayan seperti diberi dedengian, diberi aban, diberi rasa waladzati lan pirang-pirang kaladzatan ma'ama yang sorifu sumertane barang kang narima mego siap barang anis saking isun min turubil mudharis nyatane saking pirang-pirang warna kamadorotan wal afatilan pira-pira pancabahaya. Wa inna li hadhihi ni'amilan satuniku tetap kadoi kilaiki pira-pira nikmat mun iman anak kang aweh nikmat yutolibuni kang marentah ya mun im ni ing isun bisyukrihi kalawan syukur ing mun im wa khidmati lan khidmat ing mun im fa in qapaltu mangkalamun lali isun andalika saking mangkona syukur lan khidmat fa yuzilu maka bakal ngilangaken ya mun im anis saking isun nikmatahu ing nikmate mun im wa yudhikuni lan bakal nyicipaken ya mun im ning isun baksahu ing siksaane mun im wa nikmatahu tegese siksaane mun im. Pencuk Imam Ghazali kamari ngadawuh kiya inna awwala ma yunabbihul abdu lil ibadah wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin min Allah wa taufiqin khasin ilahiyyin bahwasanya nyana perkara awal sesuatu anu dikudukeun dipentingkeun ka hiji jalma pikeun ngagiatkeun awakna bisa daek ngalaksanakeun ibadah jeung daek terus menerus istiqomah kana ngalaksanakeun ibadah kudu aya khotroh heula, kudu aya sinyal heula, kudu aya nur datang ti Gusti Allah jeung petolong ti Gusti Allah. Mun teu aya kos kitu sasapaan jalma molek ibadah ka Gusti Allah. Atuh kendaraan bae lamun hayang jalan atuh kudu ngadurud heula. Kudu bagus heula jerona, pengapiana kudu aya heula. Kakarak ngadurudul lempang, bisa lempangnya mobil motor lamun rehe bae atuh kumaha? Paling bisa didorong. Kayaknya. Awak ge sarua. Awak ge sarua lamun hayang ngadurud awak ge. Mun hayang ngadurud kencang. Kencangna lain kencang kana ngariung. Jadi masalah hebat. Ya, yang kencang gitu ibaratnya hayang tambah-tambah terus eta tuh kudu hatena kudu ngadurud heula hatena. Kudu aya kudu hilukeun hatena. Khatrah kudu aya tetesan terus di Gusti Allah berupa taufik hidayah ilham terusnya kudu aya pas kitu tah mun andai kata lantaran al anwar matoyal qulub apa al anwar matoyal qulub cahaya teh ibaratna kendaraan hati supaya lembang supaya jalan. Nah, di mana hati lembang jalan itu awak bawa jalannya. Ternyata ibadah maksudnya kayak Allah. Ternyata kudu aya anwar heula, kudu aya nur di Gusti Allah. Nulanya.
Geus penting dah urusan khatrah di Gusti Allah, tia taufik di Gusti Allah tia penting. Geus kumaha carana atuh urang terus minta ka Gusti Allah. Di samping orang minta ka Gusti Allah, ya terus urang imtisal terus ngalaksanakeun nurut pasrah hati orang tia karena segala macam-macam nunggus diatur ku Gusti Allah nu dibawa ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sebelum jadi mukmin kudu taslim lah. Selaku jelema nu iman ka Allah, ka iman ka Kangjeng Rasul, ya kudu taslim, kudu pasrah, kudu angkat tangan gitu geus. Lalu ngomong nya anu geus diundang-undangkeun ku Gusti Allah dibawa ku Kangjeng Rasul teh kita salat segala macam salat bahagia ulah kieu kudu kieu kudu kitu urang teh kudu taslim kudu angkat tangan urang teh kos jelema nu eleh perang barang salat banyak angkat tangan ya angkat bendera putih nya kalah nah itu sekali panjenengan dibukakeun ge nah lain bae ditembak rek kumaha keun dibuk pangalawannya. Dan seorang yang kudu gitu, selaku iman jelema nu mukmin, jelema iman ka Allah ka Kanjeng Rasul atuh geus urang teh kudu imtisal, kudu taslim terus narima pasrah urang teh kana kaidah atawa kana peraturan undang-undang nu geus ditetepkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah urang teh mun hayang khatrah di Gusti Allah kudu kitu heula urangnya. Cukup urang roja cukup. Roja kayak kudu aya amal heula. Roja umma qarana amalun teh. Kudu dibarengkeun jeung amal heula roja ge. Geus beramal urang terus laksanakeun perintah Allah, jalan Allah. Roja urang teh. Hayang harapan salamat sampai kudu aya roja jeung amal heula. Dan urang teh penting kana hayang ngamenangkeun terus menerus dibere ku Gusti Allah khatrah anu bangsa langit wa taufiqin khasin jeung terus menerus dibere taufik ku Gusti Allah penolong ti Gusti Allah lantaran mun teh mangga aya model kos kitu atuh urang arares moalek tanggilas kana ngalaksanakeun ibadah memang lagi khatrah ilham taufik hidayah di Gusti Allah teh eta kumaha takranana aya anu takranana memang mucung pinuh luber aya anu takranana ya meres mun dilatar tema aya takranana anu rada celong aya anu ngan satetes doang eta mah kumaha pamere Gusti Allah atuh geus urang kadang-kadang urang teh giat ge malemboy deui kadang-kadang tangginas deui kadang-kadang atuh kitu deui atuh meureun eta teh khatrah nanti Gusti Allah ngan sakitu meureun kadang-kadang dibere gede leutik dibere gede begitu deui nah kada penting sih kitu ge ada jalannya iyalah daripada pas ya kau tuh bilang sebaliknya daripada pas hati lang waduh atuh geus sama aduh ya rahasia mis pes pae ya kebanjur busina pes pae ya digosok-gosok ya digosok gitu dulu gitu bae sing horeng bensin campur di bae horeng geus busina urut bensin di meski umurnya tuh geus pas deui nah tuh lah kayak gitu dengan pas deui naik deui hidup deui ngaduduh deui urang genggenna paeh deui ngaduduh deui henteu paeh lamangan aya gitu lamun mesin teh mah gitu tah lamun mesin teh normal aja normal jadi aya anu kotor beureun tah nya motor teh aya kotor tah ge mah ke mah henteu teh mantep pas gitu digas gitu tah eta ke sana orang ge tentang terus gimana lep naik ke lep nah gitu dah tenda kumaha khatrah kumaha pamer di Gusti Allah geus urang atuh kudu terus minta ka Gusti Allah sudah terusnya cara tadi sebagai isdas
di samping orang naon imtisal laksanakeun parandahan Allah atuh menta nya awwala ma yunabbihul abdul ibadah khatratun samawiyah. Daya dia ki musane rek mere contoh. Jadi orang teh ditah merenung ya, ditah merenung bahwa maksudnya mah tujuan merenung. Jadi dia berarti ya, cek jahit ya, cek mang jahit ya nyana teh ngaragap awaknya teh sorangan bae. Ya di bangku nyender teh gitu tah bangku, aya nu jejetan teh kieu bae. Sapari ngacepit pria punya selera teh gitu. Ya. Ada gitu tuh tak ada dia, betul. Indonesia cuma awal, aduh, iya kulit. Temenang kabasehan, baru baik pasti lepek ya, pasti subaya kulit ya. Aduh ya. Aing ceknya yang alamun ya, nyata pikiran tang, baik guna nyata pikiran dah, mayang dah, nyata jahit datang, baik nyata merenung. Nyana ngomong sorangan tadi hati dia agar ternyata nanti ngarewa sorangan hati dah ngomong kieu. Aing diberi nikmat Gusti Allah ya, diberi cagur, diberi umur panjang, cek jaya ya. Alhamdulillah ya, milik rezeki sakieu mah loba usaha lancar. Cek nyana ya, cek nyana teh kieu tah. Eta mang jahit bisa kitu teh berarti dibere tah. Gusti Allah teh dibere khatrah tah. Daek ngarenung, daek mikiran aw. Lamun teh dibere berarti itu moalnya tah. Dibere nyata. Teu bubuh nyata teh teu bubuh tak bae. Langsung di hati teh. Awaknya Allah. Aing kudu syukuran ka Gusti Allah. Nikmat Gusti Allah jasa ya. Usaha lancar duit loba ya, alhamdulillah ya. Awak cager hari batur mah gedung muliang alhamdulillah ieu mah selamat tuh batur mah kamari kena corona segala macam alhamdulillah ieu manteu ya masa minggu doang sih masa minggu doang biar kalapa hejo 10 mah ya eta merenung gitu tah. Eta jaya merenung gitu teh bahwa dirina teh diberi nikmat Gusti Allah, diberi nikmat umur panjang, diberi kawasannya dia bisa usaha, bisa kieu-kieu, terus diberi akal, diberi ngomong, diberi bisa segala macam punya ditapakuran tah, mata, leungeun, suku, terus awaknya punya ditapakuran tah, nyeunang bertah eta menang khotroh teh Gusti Allah. Allah tah nyeunang menang tah. Terus dinyaringkan tah kana daya ina teh kana tapakuran teh cenah teh aing lamun henteu dibantuan ieu boga duit boga ieu segala macam ieu usaha lancar pasti ieu nang Gusti Allah ieu di mana-mana kieu aing berarti kita syukuran ieu kita ibadah goblok sia kolot lupa duit kieu sia goblok lah urang mau serangan ya cek jaen teh ya cek jaen teh urang serangan sia geus kolot sia geus kieu lain ibadah lain gerak pan umur mah teu nyaho teu pae segeraan tah terus nya teh merenung awakna sorangan mensyukuri nya teh hayang syukur ka Gusti Allah hayang tamat-tamat ibadah ka Gusti Allah cik nya teh waduh lamun andai kata aing teu nurut ka Gusti Allah ieu nikmat wah bakal dicabut Gusti Allah ieu nikmat bakal dileungitkeun deui ieu pasti segala macam ieu boga Allah pasti bakal kembali ka Gusti Allah mun aing gede mun aing teu syukuran teh ibadah ka Gusti Allah aduh kumaha engke aing bae wasa dikebugan aing ku malaikat asalna dikebugan panas asa ini dikebugan ya waduh berarti aing kitu mah aing kudu ibadah nah itu yang merenung tah ieu nya tadi beda khotrah tah ieu urang teh diajak ku Imam Ghazali kita merenung fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru ya ulil albab teh itibar urang teh nya kita merenung kita loba mikir atau akal pan jeung nyelehkeun hawa nafsu nya tubal liman kana aqluhu amiron nya wa hawahu asiron
bakal selamat urang mah, bakal menang kebahagiaan, bakal menang keselamatan saha liman akluhu amiron kajalma liman kana akluhu amiron kajalma anu akalna dijadikeun amir teh seorang raja. Jadi difokuskeun akal nu dipake main teh wahawahu asiron tapi hawa dan dijadikeun boyongan. Jadi diutamakeun akal daripada hawa nafsu, bakal selamat. Hawa nafsu teh lamun akal main, lamun akal main panakal teh yukari baina hak wal batil. Cak hawa nafsu teh mendingan meuli ieu aingna, mending ngabangun aing, mending ngabangun diskotik. Lah menyenaon ya nyeun usaha ieu supaya rame laku. Tah eta hawa nafsu tah eta ulah waka langsung cep ulah waka timbang-timbang heula tak ku akal urang teh keke akal teh ya ada kudu main akal tah keke ieu lamun nyeun kieu cek agama meunangkeun henteu ieu mun aing usaha kieu ku agama dibolehkeun tah eta kudu jernih akal urang teh kudu main lamun cek akal meunangkeun silakan lamun cek agama ulah tah ulah henteu terjadi ulah jadikeun tah lamun akal kurang dimainkeun dijadikeun naon sebenarnya difokuskeun kana hal kabagusan pasti eleh hawa nafsu moal diturut. Nah tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron pasti bakal selamat jalma anu akalna digunakeun. Nah jalma aya loba akalna mah kalau bana teu dipake berarti nurutkan hawa nafsu yang enggak sekalipun hawa nafsu kali ini akal kali ini gua hawa nafsu awak teh tunggu hawa nafsu gede mah ya apa boleh buatnya hai taraja tuh ini hasil tah dah ieu teh urang diajak ku Imam Ghazali titah merenung cek Imam Ghazali cariosana kieu faidah hutiro di mana dikaratekeun bikol bil abdi di jero hate hiji jalma awala kulli syai'in dina hiji awal perkara. Naon bae teman? Dikaratekeun di hate da jalma teh aya perasaan kieu cek mangjaya teh ani ajiduni munah aman heuy aing teh loba nikmat ieu dibere nikmat ieu aing teh dibere nikmat ieu bijurubin minani amalaya berbagai macam nikmat ku aing geus aya geus karasa ieu cager kal hayat samodel di mah dibere umur panjang hirup direnungkeun awakna teh aing dibere panjang umur dibere cager ieu wal qudrah dibere nikmat kudu Gusti Allah bisa kawasa bisa usaha bisa dagang bisa ieu segala macam tah wal akli dibere nikmat akal poe akal aing ieu bisa nyeun ieu bisa itu bisa ieu gitu segala macam tah eta kan nikmat keneh wanuji dibere ngomong aing bisa ngomong kieu wasairil ma'arif sarifah jeung kabeh bae seluruh anggota leungeun suku segala macam dedengnya punya di tapakuran punya di pikiran tah cek ya teh kitu tah hatena teh aing teh dibere nikmat Gusti Allah ieu nu ileungeun ceuli hirup suku ieu nu aya di awak aing mah nikmat di Gusti Allah waladat jeung kalajatan aing meunah dahar dibere cager ya sanajan jeung ngeunah ge lauk segala macam ari teu cager mah dahaya nya dahaya imah ulah-ulah ning lokotoknya jeung keboge ngeunah iman keboge ngeunah teu nya ngeunah dahar teh tah kalajatan ma'amayan sarifu ani min durubil mudar wal afat baliknya nanti ya ngerenung deui segala sesuatu pancabahaya untuk timbul ka manehna di pikiran batur mah mulia aing henteu batur mah usaha hese aing mah lancar batur mah neangan itu harase aing mah ngeunaheun batur mah hayang boga imah bagus teu boga yang boga tah segala kamadaratan anu sesuatu teu dipikir hayang eueuh tadinya teh tah kunya direnungkeun deuh pokona manaon bae lah nikmat Gusti Allah kunya direnungkeun wa anna li hadhihi ni'amimun iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi la juritaikeun deui tapakurna teh ngarenungna teh ieu teh nikmat teh aing boga mobil aing boga duit aing boga imah segala macam harta pada loba dibere cager ieu teh pasti mun iman aya nu menehna ieu pasti aya menehna Allah Gusti Allah aing dibere nikmat ya ku Allah yutalibuni
berarti aing kudu ngahidmat, kudu ibadah ka Gusti Allah. Ulah ngeunahna ya wah. Tah bari nepakan awak teh nya. Kieu banyak sabari ngalokot ya. Allah. Wah. Barang cuma turun dah. Kunaon bah? Lain cara angkel. Tanya. Ka urang kitu tah. Tanya. Aing teh berarti kita syukuran ku Gusti Allah. Gusti Allah aing teh kudu ngahidmat ka Gusti Allah. Fa in yaqadu an dzalik fa yusilu anni nikmatah. Mun andai kata aing teh syukuran ka Gusti Allah, mun andai kata aing poho ka Gusti Allah, tidak ibadah ka Gusti Allah, fa yusilu anni nikmatah. Pasti oke, ira ge bakal leuwih nikmat. Pasti bakal dicopot ya lamun aing teh syukuran dikurangan kanikmatan aing ieu. Tuh, terus punya ucap Quran. Wa yudhikuni ba'sah wa nikmata. Pasti irang aing bakal disiksa, menang teguran di Gusti Allah, bakal dibantah tanggung jawab segala macam yang Gusti Allah. Cek jaya teh kitu ngarenung tah mun aing teu hikmat ka Allah, mun aing teu syukuran ka Gusti Allah. Ditambah deui nya tafakkurna teh wa qad ba'atha ilayya rasulan, jeung Gusti Allah teh ngutus ke hiji rasul. Ayyadahu bil mujizat, diperkuasakan benar-benar ieu teh utusan Allah ku Gusti Allah, diperkuat eta rasul teh ku mukjizat al khariqah anu memlil adat anu geus teu kaharti ngabedah kana adat ka hati. Al kharijah an maqduri basar, nanti al kharijah teh geus kaluar teu kaharti ku akal manusia bae, disebutna mujizat khariq. Al khariqah lil adat, al kharijah an maqduri basar, mujizat mun ti para nabi, ti para rasul kadina aya si kadina atuh lain mujizat mauna kitu. Lamun ti para ulama karomah ge maunanya, loba karomah maunanya. Tapi teu hayangeun teu menta atuh para wali mah teu menta henteu. Teu hayangeun atuh mah. Dayangan pas imam pas abi yajibul zamin teh nya dibun ibadah mukasyafat teh ditanya kepada ibadah mukasyafat lang bae ibadah kasar ku Gusti Allah ditanya wahai biajin apakah hanya ngarasa nikmat teh teu teu nikmat teu. Jadi teu aya rasa nikmat terkecuali hanya ka Gusti Allah. Teu aya para wali nya teh Gusti kula minta karomah minta ieu dibere ieu supaya hibar supaya aya jalan kejurutan henteu moal aya sahil para nabi para wali-wali Allah minta karomah ka Gusti Allah eta mah hadiah kurang mah eta mah pameran ti Gusti Allah hatena mah hayangeun pas bab inggis nya teh inggisna beusi nya teh kasangsrem kana karomahan maranehna beusi kena nya dapat eling teu ingat ka Gusti Allah. Kira bisa besi di dedel deui kawalian ngajaganya nanti ya urang mah bangga urang mah nya botas puasa 40 poe coba dah golok pasah tah nah dia coba jajal baru mah gitu bangga botak be bener aja ijib aceh je ayo ijib aceh je aing ge puasa di luhur golok poe ditangkalakeun aing sila di luhur lagi. Coba dia cepok iya itu bangga orang mah bangga doh para ahli Allah mah ente bangga jadi mah bu saya bisa hibar bisa kumaha ge nya bisa ngelipat bumi disebutna toyul ardi teh nya 1 menit 2 menit ka Makkah doang tinggal aya di ditu aya ditu toyul ardi teh disebutna melipat bumi ente banggaan nya naman teu atuh tama hadiah ti Gusti Allah bom urang bisa ngagang lagi juga sasetting geus ngomong apa tuh bisa sulap setting bagi we geus enak viral urang mah intis harus sawat sih urang mah kalau barat ya jadi hayang viral we urang mah sebutan intis harus sawat ya intis harus sawat bahasana viral teh urang mah hayang viral batu disebut-sebutkeun atau pas Imam Nawawi teh pan indung nanti ibu nanti nya dibare emas danya waktu keur ngajikan teh kumaha teu bunga teu harannya Gusti kula mah hayang kos kieu lain kula mah hayang ge boga anak nu saleh nu bakti ka Gusti nah kita kitu coba lamun urang kolot urang atau bikam urang pas ngasih ka para bundul jadi masa
Mas. Oh, langsung bae beureunya. Warung. Tadi bae urang atuh. Itu batur mah atuh geus kitu hatena geus aya kurang mah hatena teu aya rasa karena urusan dunia kelas kurang mah di luar sana. Nya lantaran matlabul arifin min Allah asyirku bil ubudiyah ya. Tujuan jelema-jelema anu arifin anu makrifat ka Gusti Allah mah ahli Allah mah ibadah teh memang asyirku bil ubudiyah nya mah hayang bener hayang lempeng ibadahna ka Gusti Allah. Allah geus jeneng hiji deui nya. Asyirku bil ubudiyah. Ya bijaya merenung ditambah-tambah terus pemikiran dia direnung gendoi jegjair jawa qad ba'atsa ilayya rasulan Gusti Allah teh ngutus ka uing teh seorang rasul Nabi Muhammad anu mana eta rasul teh Nabi Muhammad teh aya dawu bil mujizatil khariqah lil adat dibere mujizat ku Gusti Allah dibere mujizat dikeun nguatkeun kana kanabian dibere ku Gusti Allah mujizat wa akhbarani bi anna li rabban cekije dan ngomong kiri di hatena ngagerat tegri wa akhbarani bi anna li rabban Kangjeng Rasul bae nyaritakeun bahwa anjeunna boga pangeran piraku aing nabi lain aing rasul lain wali lain piraku aing teh teu ngaku aya pangeran. Atuh pasti lagi dua pangeran tanya ngerenung terus anu mana eta Gusti Allah teh jalan dikruhu maha agung-agung lamun seandainya kurang dipikiran kurang diingat-ingatnya Gusti Allah mah lamun kurang diingat-ingat atuh nambah agung kanikmatan ka urang nya urang bae ge ulah-ulah ning Gusti Allah dan neuleuh bogoh bae ge asa nikmat lamun kurang dideuleuh cenah urang mah teu ngarasa nikmat lamun eling ka Gusti Allah atuh memang urang can dibere rasa ieu. Urang can aya rasa di mana can aya rasa atuh sanajan urang eling ka Gusti Allah ge atuh moal aya rasa nikmat. Nah, paling urang mah dibere nikmat dohirna rasa ngeunaheun merenan nempok pamajikan nempok nu geulis nikmat. Dan heula sukun nikmat amat ge sukunnya aya kalapan. Dah kitu bari urang mah nya. Tetapi ali-ali Allah mah di mana eling ka Gusti nama-nama nikmat urang mah la ilaha illallah geus sakadaek tapi beda jeung la ilaha illallah na anu geus satena tawajuh ka Gusti Allah mah urang mah ngacang-ngacang budak-budak urang mah sampai kopi ngarancang sampai aya nu mulintir aya nu mubeng karena pun nikmatna beureun ulah lah nya ieu pun nikmatna beureun cenah mah beureun nikmat beureun pasti na beureun cenah teh urang mah biasa bae nu batu teh moal anjong teh nya urang cukur teh ih bener namat nikmat amatnya sampai gitu sampai teh aling nah gitu beureun sajalla dikruhum mana Gusti Allah teh agung dikruhum kurang diingat-ingat lantaran jeung Gusti Allah teh pada kira faina dzikratan faul mukminin atuh masjid qadiran Gusti Allah teh qadiran anu maha kawasa Gusti Allah teh alim anu maha uning hayyan Gusti Allah teh nu hirup muridan Gusti Allah teh nu ngorsakeun mutakaliman Gusti Allah teh anu takallum tak dinungkeun punya teh sifat-sifat Allah kabeh ya muru wayanha jeung Gusti Allah teh marentah jeung Gusti Allah teh nyegah ka hamba-hambana ya aya bentuk parentahan aya bentuk cegahan dirunungkeun punya teh pijada dirunungkeun qadiran ala ayu akibain asa itu cek dia lamun aing doraka ka Gusti Allah kawasalan jasa Gusti Allah teh nyiksa aing aing deui aing saha apeknya pasti nama aing gebugan malaikat dia nya aduh tak dirunungkeun ku kijaya dia wa yusi bain atatuhu mun andai kata cek dia aing teh ibadah taat ka Gusti Allah pasti aing teh bakal menang balasan ti Gusti Allah mun taat aliman Gusti Allah teh alim maha uning biasrori kana rahasia-rahasia kana rahasia-rahasia Gusti Allah teh uning ya Allah mapi sudurnya nu aya di jero hati hamba-hambana ulah-ulah ning anu geus
tersirat nuncan ge Gusti Allah mah uningawan jasa ya. Urang misalkan tas ngaji teu kali itu Allah mah tunggu uningawan geus nyahoan jasa. Sana jadi sumpah-sumput kurang di sumpah-sumput dirahasiakeun ulah sampai kanyahoan ku batur Gusti Allah mah nyahoan. Ieu kasus polisi bagi encan beres keneh bae. Gusti Allah mah nyahoan sia eta tah. Gusti Allah nyahoan sia eta tah. Tas sia eta tah. Nu maehan itu sia eta tah. Nyahoan Gusti Allah mah. Ari Gusti Allah mah hese bu dibongkar deui jelema geus pake dibongkar deui. Heuh Gusti nya. Aduh teuing gegedenya nya. Aliman biasnori Gusti Allah teh aliman uningawan jasa biasnori kana segala macam-macam nu kukuing disebut-sebutkeun jeung di ayat teh wa ma yataliju piap kali jeung Gusti Allah teh nyahoan jasa naonan anu tersirat dina pemikiran urang ya pemikiran urang teh hayang ieu hayang itu deuk ieu deuk itu Gusti Allah mah uningawan jasa aliman uningawan jasa alam uningawan aduhnya dirunungkeun tah nya datang wa qad wa'ada wa awada dirunungkeun di kuburan bagi janji apa wa Gusti Allah teh aya janjina aya ancamanana geus aya janjina innallaha la yuhibul mi'ad sedangkan janji Allah moal ingkar Allah makana janjina moal mun aing teh taat dipastina mah menang ganjaran menang balasan mun aing dosa duraka pasti disisa aduh aya ancaman aya janjiana aya ancaman aya janji aya janjina wa amara bil nizami qawanin syari jeung Gusti Allah teh marentah supaya urang teh netepan kana had-had sara bahwa orang teh kudu mengikuti peraturan-peraturan agama segala naon teh emang nage ti Gusti Allah nu dibawa ku Kangjeng Rasul naon bae eta teh menang Gusti Allah urusan naon bae ulah sampai ngalewat batas hukum agama usaha ya mengikuti aturan agama usahana dagangna mengikuti aturan agama tanina mengikuti urusan agama bisnisna segala macam bukan jabatan bukan narik kedudukan atau ulah lewat batas menurut agama bazinu bisyari timbang ku agama nya itulah saya Inggris agama lupa poho lamanya lewat batas bae urang mah dagang lewat batas urang mah nipuan jelema bae Veteran atau di kurangan bae urang mah ngilo atuh biasa diutak-utak jepol subuh mah mun ngilo teh ya beraya abuluh rek man gitulah geus pamaen ya beda lamun daya andai kata direnungkeun ku urang kabeh tah direnungkeun segala macam kabeh direnungkeun tah fayaqau fi qalbihi annahu mungkinun pasti bakal nyelusuh di hatena eta jalma annahu mungkinun eta kabeh yakin pasti na ayana pasti yen Allah teh nyiksa yen Allah teh boga janji yen Allah teh aya ancamanana yen Allah teh kasifatan segala macam makawasa aliman qadiran hayyan muridan minta paling terus kaeta teh mun kurang ditapakuran ya segala nikmat naon bae faya qau fi qalbihi annahu mumkinun tetep kita yakin ayana nya lamun kurang ditapakur illa sihalata lidzalika fil aqli fi awalil badihah antaran akal teh hati ya akal teh hati gas di mana-mana mun urang ngarenung kana awak urang kana segala nikmat nu geus dipasikeun ku Gusti Allah direnungkeun bener-bener mah urang teh ngarenungna bener-bener geus salewatan geus salewatan do henteu ieu mah bener-bener mun dihayati kurang teh dihayati di hati urang nah kena faya khafu ala nafsihi inda dzalik maka bakal timbul rasa sieun di awak pasti bakal rasa sih mun bener-bener kurang direnung kurang karasa sieun sieun nya ayo bae sieun ulah ayo bae nya
setengah setengah orang lainnya. Tayyib bahada khatirul faza. Tayyib disebutnya khatirul faza. Jadi kretek anu nyieun kaget ka awak urang teh bakal kaget kenaan. Alladzi yunabbihul abda anu bisa ngabagitkeun ka hijal kana urusan ibadah wa yalzimul hujjah jeung bakal netepkeun kana ayana keagungan Gusti Allah. Mun memang mun urang terus urang direnungkeun ya Allah segala nikmat nang Allah teh segala ieu dua sifat ieu Allah sifat-sifat anu aliyah uga asma-asma anu baragus anu aragung. Mun di pikiran urang pasti bakal timbul khauf di awak urang. Bener pas tobat kayak gitu tah. Pas tobat mun bener-bener tobat atuh geus urang. Tobat teh semelang bae geus. Lamun tobat rasul teh mah geus. Intinya kita mual alasan dosa leutik leutik udah leutik ya mual teh terus kita taubatan nasuh geus tah cok dirinya itu tah. Ya memang geus bamere Gusti Allah dan galage naon ge jelema aya anu berbuat dosa loba ujung-ujungna langsung tobat jadi wali perlu banyak loba kisah-kisah para wali teh anu masa-masa ini mah kelampannya nanti masa-masa muda nama kelam ya tukang ieu tukang belas segala macam tapi memang geus aya garisna aya tulisanna jadi ahli Allah tobat tetep dirinya nyananya Bishrul Hafi ngaranna ge Bishrul Hafi dibere Bishrul Hafi Hafi teh tukang nyeker urang mah Al Hafi tukang nyeker ngaranna Bishrul tukang nyeker tidak pakai sendal nama amal tidak pakai sendal maka dijulukan si Hafi Bishrul Hafi ya Hatim Al-Asom ya Al-Asom itu lah Al-Asom menyebutkan ke isin batu menyebutkan lah 1 tahun dia nak jadi nyampaikan ke 13 tahun misalnya menyebutkan ke isin batu tak jadi beneran ya nama menyebutkan ke isin beneran. Jadi selama eta jalma hirup elek pun nyeratnya bebalaga tetorekan apa disebutkan al-asom tetorekan jadi nanti ya bebolotan di urang mah. Tanya selama eta jalma si awet eta si awet masih kena hirup eta Ki Hakim dia bebalaga tetorek barang lek bae si awet nang geus ninggal kakaraknya nah normalkeun deui geuningan teh. Jadi ngata dinormalkeun deui lantaran jelema nang geus ninggal ayo urang ulah-ulah kan yang kitu jelema hirupkeun mah urang blak-blak urang mah batu mempunya puluhan tahun nyebutkeun ka isin batu teh sampaikeun puluhan kan eta pas Ki Hatim Al-Asom puluhan tahun dia teh nyebutkeun neuleuh si awet teh masih kena hirup besi bohongan ya teh besi disangka bohongan tah awena ninggal kakarak dedengana normal teh dinormalkeun deui yatim jelema na bolotin itu bolong oh bola mantu karunya si anu nah gitu makanya dijuluk lah al-asom dunya Keseutik jelema anu baheulana maksiat ka Gusti Allah durhaka ka Gusti Allah tapi pakana sababan pilusul teh pakana sababan pilusul teh seutik loba jelema anu masa-masa keur baheulana kelam hitam berhirupna tapi pakana sababan pilusul tapi pun ana kalina jadi usul ka Gusti Allah bahkan jadi angkat para wali loba dan Kailah khotir pajak disebutna maksudna ke di mana orang aya tafakur aya merenung ka diri urang merenung kana nikmat-nikmat Allah merenung kana sifat-sifat Allah merenung kana janji-janji Allah merenung kana ancaman-ancaman Gusti Allah merenung kana segala macam parantahan-parantahan Gusti Allah kana larang urang kabeh direnungkeun nah eta bakal timbul di urang teh khotirul faza kena bakal kumaha alladzi yunabbihul abda bakal nyieun taginas bakal nyieun budang ka diri urang deukeut ka Gusti Allah lamun memang teh urang bener-bener tafakurna bener-bener diresapi gitu batur mah ya batur mah hayang cirik dah lupa ke kebon sariun kemana hayang cirik
Jangan anu kuburan. Betul mah yang cerita anu kuburan lah menyerah ke rumah bae lumpatnya nama ka pemakaman lumpatnya mah tujuan hayang ceurik. Nah didinya atuh anu kuburan. Ngerenong batur mah ceurik tak bisa. Ya. Ada orang mah atuh sih. Nah, nyata ya orang mah. Atuh tuh cenah hate masih bagus sih gitu mah. Mah aing mah tilok atau hirikeun tina musikanya hawan ya. Tengah naon tuh macam-macam perjalanan para ahli Allah yang dekat ke Allah teh macam-macam ya aya nu mentang leangan we aya main manuk we aya macam-macam sih pokoknya mah macam-macam yang dekat ke Allah teh teu ka hati ku jelema teu ka hati ku jelema anu sasapedahan we aya ya kumanya mah kumanya aya makanan sebut aya wali manjub teh ya. Jadi nyerang geus panah ka nyerang geus dibere panah kos abi be ya sehon maksud tah atuh beta jadi nyerang geus panah jadi dibere emang pada teh aya anu sakudu aya anu sabulan 2 bulan aya tahun kumaha mere Allah teh kumaha Allah bebere dan anu kebal sampai ka maot aya mantu disebut panah nya teh aling naon nya manggeus nya teh aling jadi awas tagahin mah kasurana ka jelema itu tarban itu mantu jadi rasa nanti Gus lain kos urang panahnya nanti Gus teling Allah itulah Gus maka namun orang menuju lama kos itu sahabat itu mantap dia terpanah tuh wajib lama kereda wah terpanahnya deh ke teling ka asal kan Allah boleh dia kubal gagal sama dan orang yang asli nah gitu. Cayalah pentingnya orang teh merenung tujuanana supaya ngabagikeun ka diri urang sakumaha Gusti Allah nita fa'tabiru ya ulil albab juga sangkan tambah yakin ka urang teh tu hareup atuh dia isulah lahu ilmu yakin supaya nepi kana ilmu yakin panaya yakin anu yakin hakul yakin lebih tinggi deui ya yakin tah yakin mah urang teh nyaho ka Allah dengan dalil-dalil yakin dengan kana timbul yakin kira luhur lebih luhur dia mah itu yakin kan luhur hakul yakin geus kelas kali berata wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa hajir supaya urang nyaho yen Allah teh pangeran anu bener-bener nita ka urang ngalaksanakeun manita ka urang supaya ngalaksanakeun parendahanana nita ka urang supaya ngajauhan kana laranganana eta lah intina tina urang karenung tia itibar tapakur mun memang urang nah benar-benar karena bakal timbul jajah pazah di hati orang kaget sieun kan timbul ka Gusti Allah berarti urang diajak ya urang boga titah ngeureung titah ngalamun lain ngalamunan kumaha aing boga dua pamajikan lain gitu lain urang ngalamun macam-macam si urang mah nya ira ka beli semen ye nah, tidak aku beli batai, terus kalau nak, tidak aku sampai bayar ya, atau jauh sama orangnya seurusan anak. Guys mudah-mudahan orang diberi taufik hidayah Gusti Allah, ditambah taufik hidayah Gusti Allah, diberi kambinas giat karena melaksanakan ibadah Gusti Allah, diberi dilindungi Gusti Allah, dijauhkan tina segala hal larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Fahadi wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidatina sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa majlisina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika bi rahmatika ya arrahim. Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.